Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan Bolehnya berapa? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali puasanya kalau katingali nyata mending kalung saya gitu. Ngilu ya Mana? ke masjid. Sampai saya. Ya Allah, itu puasa pertamanya ngesalung saya kieu. Teu kabita itu ganjaran pahalana bulan Ramadan gitu. Emang begitu ya sarua. Kuta apal nate nyaeta di antarana ya hiji hadis saur Kangjeng Nabi, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun wa dunubuhu magfiratun. Cek urang mah sarekna jelema nu puasa teh eta teh ibadah, sarekna ibadah. Wasumtuhu cicingna, tah cicingna kieu eta teh tasbihun, siga maca tasbih, boga ganjaran maca tasbih. Tapi kudu ingat urang ulah sare we atawa cicing kos kieu, kudu ningali nu salajengna naon wa amaluhu mudha'afun, amal nanu puasa teh dilipat gandakeun. Lamun teh maca Quran, maca sholawat atawa amal naon nu saena, maka eta teh amalna teh dilipat gandakeun. Terus wa du'auhu mustajabun, doana nu puasa mustajab diijabah. Naon deui hiji deui dosana anu puasa nyata insyaallah dihampura. Tah kitu. Hok ena mending keneh boga ganjaran tasbih, tapi mending keneh ngilu ka masjid. Lamun teh mah enak tasbih maca subhanallah di masjid sekali atau maca Quran dilipat gandakeun ganjaranna jadi pinuh. Oh, mending keneh mana? Mending di masjid we. Ayo. Bari nungguan takjil. Ya. Yuk. Ayo ah. Segera pucal wae banyak ke masjid itu. Heuh nya. Ngan dila. Urang jadi kopea deui.